Aing mah arek mas santren ke mana ya? Mah, orang arek pamit arek mas santren. Oh iya, mas santren itu sing benar, sing ngerubah pikiran, ya, sing orang sing iya, boga ilmu, ya, sing benarnya. Pak, arek mas santren orang. Oh, sing benar. Assalamualaikum. Duh, kemana aing baru doa apalan mau aing mas santren. Duh, kemana aing Duh, kamarana baru doa teh eueuh. Aing arek pamit Aing banget ya. Yes. Juga hebat tuh. Wajib aing. Nani nang noneng nani nang pasantren kilat aing. What? Kilat. Jeung saha syarat pasantren sorangan amun batur keun bae. saya beja cek saha tuh eta cek saha Pak Ustad penyan juga tuh aing mana tadi tuh ada kemana sih ya? kait neangan pekulian aja cing di wajah nu Siap saya sing bener wae di ditu amun pasantren kilat mah nun nya siap aja gitu si Oting teh bener gitu da geus kolotnya pasantren kilat apa aing teh salah denge kedah antep Oting mah mah pasantren kilat terken teu aing beda katipu si Oting mah Bi, punten hari pasantren di mananya? Hari itu. Oh, di Hanap. Oh, mohon nuhun ya, Bi. Assalamualaikum. ya nih kira-kira mun urang usaha zaman kiwari usaha naon kira-kira ngeunaheun kira-kira bakal kahardi nu maju gitu usaha ieu mah dagang lu maju mah dagang naon ya dagang yang ngedorong roda kan maju gitu nah dan roda mah mungkin mundur dagang maksud dagang maju maksudnya usaha langsung maju melesat jadi langsung sukses lah lain marah rese usaha teh lain urusan yang roda nya ayo roda pasti maju dagang mah tah maksudna eta hayang langsung sukses mah hese atuh juga film Indosiar meureunana film Indosiar mah dihina kada langsung sukses gitu pan film mah tapi ngomong-ngomong wonten ti isin kamarana jalan udah liwat-liwat acan aing balasan batur masa ribuk meureunanya batur di Jawa ada urang mah teh digawe pengangguran jadi kieu nongkrong begawean tapi da anger sok hayang aya nambahan aya batur jemu wae duaan wae begeuning emang aya dael bawa batur mah urang bisa gapleh teh naon teh bari ngobrol teh kan aya duaan kieu banyak ngobrol teh jeung aing duaan ngobrol ya berarti aya bosan namun duaan kieu nya heuh da kudu kumaha deui tapi urang urang ulin ka hareup itu yuk itu batur wah jamu teh lembut jamu sayu lembut
Punah yo. Tiga nang bener ya. Borang-borang kieu ada hareup jamu air. Ah, jamu air. Bening leutik ya mah. Wah, seger. Enak. Segar. Duh. Sugan-sugan aja lemah ah. Di mananya? Aja lemah euy. Wah, yang tanyakan ah. Punten Kang. Mangga. Bade tumaros. Aya naon Kang ieu? Bade tumaros ari pasantren di mana Kang? Pesantren. Nya Elam, akang di mana tuh berjeng bade ka mana? abdi mah di kampung Kang. Kampung mana? Di kampung. Ya. Mari akang, kampung teh semen aya aranan, mun desa-desa naon lemur-lemur naon uju kampung. Kampung jeung kampung ini aing sok jadi larujit. Kampung uing Kang. Nya cek sa kampung urang. Bingung kamu di dinya urang kana kampung. Maksudna ieu nu dibahas. Kampung teh ngaranna desa. Tenang. Kecamatan mun cara lembur mah. Lembur naon? Apal urang ge Kang. Jelema ge. Atau dia maksudnya neangan pasan nek naon di akang Arek pasantren Kang. Abdi teh. kala Aing teh salah ya rek pesantren. heuy maksudna kieu ya akang cina ka dieu pasantren cek saha Cek Ustad. Oge abdi teh entos tumaros ka jalmi Di mana? di luhur. Oh, Pasantren teh di handap Kang. Di handap mana abdi teu terang ah. ya kieu ari akang maksudna maksud urang nu dibahas kieu pan ieu teh kan geus meureun teh tapi rek masantren Cek sakolot. sebenarnya geus kolot aing ane geus si cuana tapi urang tanya cipu aing urang tanya ieu geus keluarga Kang sanek naros ari akang geus gaduh keluarga acan Atos Pak. atos Iya. Malah mah abdi teh gado incu Pak. mesti jual nek masantren yo anu jadi pertanyaan aing masantren merarasaan mah umur 17 kali itu nya bidang budak. maksudna ieu akang arek masantren geus incuan maksudna nek arek nempo pasantren apa kan urang masantren Bade masantren Pak. Abdi teh hayang laras hirup teh hayang bener gitu. hayang bener heunya kan kieu meureunnan Kang saya mah hampura ieu kan akang teh boga budak di imah boga incu geus sekolah teh masantren mun pamajikan teh parabanan usahakeun nya jadi masantren tak eta maksudna Kang urang mah Malehan pamajikan. moal neangan Moal Pak geus gaduh di bumi. ya pamajikan mah di bumi geus gaduh ieu nu dipertanyakeun kemeur kudu anu ngusahakeun aya akang nek masantren geus kolot kieu geus bulukan nu kieu mah geus lain waktu masantren Pak. Duit mah loba abdi mah. Geus masalah ieu mah. oh geus oh Coba kok. ya apa urang tipu wae ke gitu Ulah penting pesantren ulah. Oh. Dosa. ya kieu weh pasantren mah Oh, di dieu. aya ge mushola Tadi aya. Aya teh di Lebak teh paling gitu. beusi kieu Kang Kang naroskeun anak lain pasantren meureun mushola di duhurna meureun Manya Kang. aing sok beur kitu ieu teh aing kudu sasaruana jeung sia kumaha teu urang ieu Eta beli kenangkat. suatu yuko dikejar kanu bala adeunya yo kieu weh akang mah kali teu lempeng Kali itu lempeng. geus lempeng ke aya belokan ke kanan geus ke kanan ke kiri geus di kiri ke kanan deui nya Mun. nah geus di dinya mah tak lempeng deui weh kayak naroskeun pun aya eta sok Nuhun Kang. ya emang Sing hada ah. Iya rasa. ya ieu aing mah Kanan kiri. Kanan kiri.
kanan, kiri, oke, kanan, kiri, oke. Ah, kanan, kiri. Ah, iya gitu. Ah, apa lain, euy. Ayo ah. Kanan, kiri, kanan, kiri. Apa iya? Apa iya bener mau salah nama? Oh bangke deh, naon ya? Musola Al Hidayah. Ya bener. Aduh, goblok teh. Punten. Enggak, non Kang. Kang, abet teh pada pesantren Kang. Nuhun. Ada dia mah teh pesantren. Di mana tuh? Luka ya abdi mah di dia mah penunggu musola. Marmot abdi mah. Ah, marmot. Nuhun. Lemah goblok itu. Ini mah marmot kita. Marmot sugan. Wah, goblok. Benar. Blok. Aya Kang di dia mah da aya ke cebi di paling gitu, cebi kene di dia mah. Dia mah teh yang pesantren, satu aya pesan di dia Kang. Pak Ustad. Oh, saya di dia cenanya. Oh, Saya di dia mah, abis suami di dia ge, saya pesantren di dia mah. Hampir lebih di atas 2 tahunan jadi marmot di dia teh. goblok. Tidak Taloskeun kali itu Kang nya, sugan udah abdi mah teu pati apalah sabodoh teh mah. Pang modal mending geus nek pesantren mana tuh? luka abdi mah teu apalah. Taloskeun kan sajen Kang. Kasakang. Kabatur we abdi mah kurang apal da. Aing mah kemah capek aing teh. Goblok. Linglung jelema. Nuhun, Kang, mangga. Heeh. Nam. Goblok. Cepat. Beres ah. Belum penasaran. Duh, Bila mas cen linglung dengan masakan ka dia pun di bawah pesantren nanti baheula oge. Dan mana aja mah jeung rada bermah-bermoh gitu sabeuleuh teuing Itu dihiraukeun emang ini jadi musola bener sih urang mah. berarti bener. Aing teh ulah pesantren. Gusti. Aing balik ah. Capek aing.